Oh iya, nu kamari Pak. Aduh katuh. Tah baik kupat mah aya ti dieu menangin bapak kamari teh menang sabaraha hiji. Hitung we. Oh, aya 20 sekian Pak. Kurang keneh. Ieu ge aya 30 mah. Anu pesanna sabaraha hiji? 200. Oh engke abah nyeun deui lah. Kenapa orang cokot catatana? Bangga. Apa ieu? Tangan catatana. Panggih. Saha-saha. Ujang paku 50. Dudung kampak 75. Ai barasat 100. Tah ieu ge kurang keneh. Berarti kurangna loba. Loba nyeunan we. Heeh lah kenal bapak nyinan. Baik sokot bahana bae. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kupat, aya keneh? Nyeunang Ara halus teh kupat na. sae Ayeuna sabaraha hargana kupat teh? 2000. Kupat cuma 1000-an ah. Ah goblok, ieu pesanan. Keukeuh moal bisa 1000. Moal wayahna we. Yang satu 2000 mah pesanna 50. Nya paling bisa burit jam 4. Heh, nya geus ke anterkeun nya ka Cibarengkok. Oh nya. Di situ apal mah tanyakeun deh Pudri Jenggot. Harapaleunna jenggotna. Ya. Begitu nya 50 ah, ada kok. Nya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapa nama orang rek nganterkeun heula pesanan. Ka Dudung Kampak Power teh jeung mana sieun dibacok. Yuk kade nya nu tadi Pudri Jenggot. Ulah mesenan nu lain deui. Heuh, neape we. Tahuninan kupate kurang nempok teh deh. Wah, Pak geus meunang kupat teh. Kurang anterkeun ka Pudri Jenggot. Ayeuna. Pan dia mau dia bang sudah datang ka dia nyokot. Wah, iraha. Bieu mah. bruh.